Amel, Feni, Ica, Alfia, jeung Cindy keur ngariung di kelas saenggeus pangajaran beres. Isukna maranehna ngarobrol di kantin bari jajan. Ini kantin teh biasa. Aman gitu nih malam-malam. Barudak sok ulin kasih aku kurang teu yakin ieu hade teh teu meunah. Ayo anjing kau atuh dieu sieun. Kelas maranehna ngobrol ngeunaan kajadian kamari. Bahasa di kantin teh aya satu murah, enggak sama luas. Orang habis ngomong, ada apa yang manggil? Dua emang aja juga. Ada juga masih percaya di kalian. Terus lah, Pak Mariwa, ayo lah kantin sini. Kamu kayak ngajak, iya. Hayu menjawab, kamu kayak apa jelas? Hayu kalian. Hayu. Maranehna balik deui ka kantin. Sanggeus jajan, maranehna mutuskeun pikeun foto bebarengan. Lampu fotoan dulu yuk, biar aya kenangan kantin yuk. Yuk. Ya, tuh tinggal ini lah. Tinggal di geranaha ieu teh saya bayangan aneh di Ini saha ih. Sieun ah. Bener usah sahanya di dieu teh geus sarepinya. Di sore harita maranehna ngobrol bari jalan jeung ningali si Fajar. urang hafal si eta sok ngajaran barudak kudu diajar. Fajar! Fajar, ayo udah. Ih mana intinya? Nih ngajaran bae urang. Ampun, orang Aku sia. orang nu ngalabukeun sapo di kantin. Tuh kan. Orang nu ngajailan maraneh, orang kan heureung unggul. Hayu urang laporin ka BK. Ayo, terus ya. Saatosna Fajar dipapatahan ku guru bari melas. Maranehna sejen nahan seuri. Ya. Ulah heureuy wae, ulah jail wae. Ya. Alatan kalakuan kitu teh hidup ayeuna dihukum saminggu kudu maresihan WC. Ya. Ini ningali si Fajar dihukum. Teu nya. Asar kelas maranehna ngariung bari seuseurian. Jadi hati ieu teh teu angker. Da kabeh kajadian mah ulah masih Fajar we ieu mah. Mun dipikir-pikir mah, dikasirin ya alur aksi karena gitu. Heeh bener. Si Fajar meuli cireng, si Cenis mau calana, unggal paripolah goreng teh. Pasti aya mah bales teh. Bener. Nah, nu penting mah eueuh nu jahil deui ayeuna. Ayeuna anu urang bisa tenang rek mau ka kantin. Ayeuna urang jajan sapuasna, eueuh pikasieun-sieun. Yakin eta kantin jajan lah. Gas. Ayo, orang jajan. Jajan we.